ulah kabar robos sabab dia carita teh karengkene teh itu gayaanana urang kacarios enggak carita ayaan di negara leungit zaman harita can aya bangsa manusia anu kumeuli aya oge di hiji pakampungan eta bangsa manusia teh kaitung pinunjuk ieu raja reungit ieu kerajaan raja reungit anu ngageugeuhna pasti raja reungit da moal kerajaan reungit nu jadi rajana Tumbila wah atuh begituna ieu sami merbayaksa di kerajaan reungit itu kayaanana dedeganana ieu raja reungit jakung badan ngan aya kaanehan kumaha dina tombongna aya jang-jang dua anu panjangna sagede alun-alun Majalengka. Masya Allah. Ayo. Apa nih gede-gede teuing geuk carita cicing heula. Oh dedek kakurungan meureun. Ieu jang-jangna sabelah sagede alun-alun Majalengka. Anu sabelah sagede bandara. Yang bumbadang yang meros pasemon Gerbang Barongan palakrama bumi braka dia Badawang itu kaayaan raja reungit keur dideusan ku patina keur dideusan ku senopatina ieu raja reungit ulah waka asukan imah bisi raja reungit ngegel cing cing di dieu heula cing cing di dieu heula cing cing di dieu heula mun tunduk meni dina porsi ulah waka asuka imah bisi dicocok ku raja reungit disedot getihna kabeh disukna ti tengah goler meni cicing heula ulah waka asuka imah meni cicing heula ulah waka asuka imah itu ieu raja reungit dedeganana jangkung badak mah zaman harita can aya tukang cukur jadi gondrong datang ke timbal panjangna kurang leuwih ti dieu ka Cirebon Pajong ieu halis teu dipiara ieu halis pabariut jeung bulu mata tak kepadeukeun anjing umis pabariut jeung janggot kadang kala naik ka luhur kana puluh irung malahan cek sakao ieu raja teh korong lagi sagede-gede loba kata gitu ieu raja reungit dideusan ku Ikang Patih nya ngaranna Patih Reungit zaman harita eueuh arangan caraya maparaji zaman aya oge Senopatina sabu upama ngandika ieu raja reungit sentak semua Patih kadia diukna ti kahareuti ulah aya picarita anu sangat penting ka diri anjeun ti itu raja reungit bari jeung ngabedegan ieu Patih ngacong nyembah bari ngomong ulun Gusti bari aya kesana nunjuk sumangga wacakeun ka Paman Patih
benerna ya kau teh ngerasa bingung menghitung susah mana teh ya sudah. Iya ki, Senopati ayah Senopati. Ayah kau lanun, abdi mah dipengker wae. Sok kahebos ku napas paduka sok bau hapuk gede. Kurang ajar tuli. Wani pun panjenengan sahari malih datang wae tadi. Aya nama Gusti. Ieu sabenerna kaula aya kene Bang Baluh najan bro di juru bro dipantong alaya di tengah imah harta kekayaan tapi can sudi dina penasaran lamun can aya pendamping di sisi kaula itu kayaan iya sebenarnya kaula aya nu dipikahayan mati era ngomongna kaula piraku ti raja reungit aya kahayang anu pamohalan anu patuh jaya jeung kaya dina mah waktoskeun we ka disim kuring sadaya bejakeun wae balai munding teu hayang kaula bae bijayang nasi goreng canyeun moal daekeun batu masak geus baralik naon sigera wasnakeun we ka kaula dina danget ayeuna waktos bagan mah ieu pati kaula teh kapati-pati ku hiji awewe geulis kawanti-wanti endahna kabina-bina endahna kabina-bina moal aya di alam reungit mah geulisna kabina-bina matak deuleukeun perang kabayangkeun eta penting ka impikeun perang kabayangkeun penting ka impikeun mikir asa mikir nagara asa luhur ya itu berarti Kanjeng Raja teh nuju Kasamara wah digana maka aya pesta ya paman pati tenang geus pasti aya hajat jadi Gusti teh nuju kasmaran kasaha sok wackeun urang curi ku kaula jeung Senopati ya ari sabenerna kaula teh erah ngomongkeunan malu sapa foto jaya jeung kaayaan kaula teh hayang ka hiji widadari meureun dina widadari teh geulis kitu pati hayang kaula tah eta kaula teh hayang ka hiji awewe pokona mah anu geulis kawetiwati beuleun di mana aya manawi Gusti di mana aya manawi Gusti sepuh Senopati urang papaikeun bisi di Gunung Tilu lain bisi di Sang Raja lain di mana saya waksakeun we ka Paman Pati wah cing asal masuk wah di mana saya waksakeun bisik dimanjeti bahas teman lain dimanjeti mah abah iwok lalakina kawas kitu bisi lain eta mah abah odeng jadi
nun Kanjeng Gusti teh nuju ka pati-pati ku hiji wanoja. Bener pati. Saeta pokona mah kaula teh keur ka pati-pati ku hiji awewe. Ngancek rarasaan ieu teh patoja ieu jeung kaayaan urang sabangsaning leungit kudu hayang ka bangsaning manusia. Tojai, lain tojaiah teh jelema lain sih mah. Tojaiah dengan adina patoto lain, beda. Jadi salerosna kumaha ieu Gusti? Kumaha Gusti urang culik ke awewe-na kuda. Ya, erek. Lah saya ngomong gitu Kang anjing. Pokona mah kaula hayang ka hiji awewe eta. Kumaha carana? Kaula boga kekayaan, kaula boga harta bangga, kasaktian lan kamandruguna. Sing saha nu ngahalangan, gerahadang kumaranane pati jeung Senopati. Jadi hemang pemanfaat teh saha arana puguh pan urang diareueuh karanan bangsa manusia pun. Si Aswiti urang gantu lain. Tebeki nu model kieu mah huntu geus palsu wae. Tah itu pokona mah gancangna carita. Kaula mika pokok ka hiji jalma awewe di bangsa manusia kumaha carana. Sakedap pan urang teh bangsa reungit nu sagede kieu leutikna sagede kutub ai nya cai ge pohon deui jangan sagede alun-alun gara-gara lagu ieu teh jadi oh tadi beureun kuring keur nundutan teh gede nya bener bener tak kitu. Jadi kamu tidak acara pantun loba lagu teh lepeng leungit. Pan kaula boga kasaktian alandika dibere kasaktian ajar leutik bisa ngagedean sagede manusia. Teu eleh tukang pantun mah. Jadi boga kasaktian ngagedean. Ayeuna kieu gerap panggil kumaneh aki lengser sukan aya bombolongan kumaha carana hayang ngiwat eta bangsa manusia awewe nu dipika bogoh ku kaula ye. Jadi kaula teh kudu manggil paman lengser geura angkir ka dieu. Ya aki lengser gega-gega tika jauhan ngagegag ngagandoang lempang nama ke samping eta make toro aya kaanehan eta lempang namani egang aki lengser buru aki lengser buru aki lengser buru tah jadi dia aki lengser teh lempangna egang nah gandeng ya lah ya itu kangon bakal kalapan dua. Jadi aki lengser lempangna egang gara-gara harita macan aya dukun sunat acan can aya maparaji sakti acan can aya dokter kesehatan jadi nu buru can bisa dikoperasi gitu kayak operasi dioperasi gitu kayak nong nang tinggal deh. Ayo, dapat saya tak uruskan
Lain cara ngomong gitu. Iya aki lengser ngakegang cong nyembah ka raja aki lengser Lamun tadi nita kakarek bantu waktu ber. Iya maki lengser teh di kerajaan atuh. Atuh kakarek waktu ber. Soalnya mah cepet. Ayah, ayah itu di tukangnya. Gage. Ayah. Ayah lagu ayah kan nikmat durian.